Murang kali nuna naman ano pangalana eman saedena lepesan kana bisa derek misa. Nabi orang sarerea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana ramguresnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkan di Makkah wengi Senin tahun gajah Rabiul awal bulana tanggal kadoa balasna April bulan masena tanggal kadoa puluna hari bilangan tahuna 500 careasna 70 panambihna sareng sahiji punjolna Siti Aminah misaur watas babarna kacatur ning acaya maning ampur di bumi hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jatni kapinu ku puji pinter tur gede kawani sabarnya akasa sami keur 4 tahun yuswana diberasihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku hotami Nabi Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basan Nabi dibobotkeun 2 sasi kaunggelkeun 6 tahun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana karesana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek teges ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan nagara Sam sok nyandak barang dagangan
pisan. Kacatur di eta nagri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani nu teu panjang Kanjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalmi moal nyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus nyiberan Sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti ibadahna saban wengi didinya jolga sumpingan Jibril nurunkeun Quran kalawan daun pangeran Nabi didamel utusan harita yoswana Nabi 40 tahun kawarti diutus ku Allah pasti ngembarkeun agama suci anu iman pangalana cete ode zagarwana Abu Bakar kadoana sahabat nu pangmulyana murang kali nu nanaman anu pangalana eman Sayyidina Ali pesan kana bisa derek nisan jeung ari jalma belian anu pangheulana iman Sayyid Bilal kalerasan anu jadi tukang adan ari lolobana pisan ka Nabi teh ngamusuhan nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur runut kaol nu kamasyhur Kangjeng Nabi teh disaur dipapaku malaikat nyandak buruk nu kasebat lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat ti Makkah ka Baitul Maqdis telam milami antawis ku jalmihan teu katawis kersana Gusti nu wacis di Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna miras tea kasebatna ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana sareng aras pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kuduna tepan salat muji ka Pangeran
Sadayana jalmi iman sami gaduh kawajiban salat nu lima giliran teu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihamna jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana. Kafir Mekah kacaturkeun barang Nabi nyarioskeun Miraj lain dimulyakeun anggur pada nyengserikeun pada haksan ngakalakeun tiditnya Allah ngersakeun Kanjeng Nabi dialihkeun ka Madinah disirnakeun para sahabat pirang-pirang nu bumela milu iyang milu ngali saaberulan tepisan sumoreang tambi kamulyaan Nabi di Madinah asal sepi jadi rame kuno ngaji muji kanu maha suci 10 tahun lamina di Madinah jumenengan agama Islam cahyana gumabiar mana-mana ari munggo gangjang Nabi nya ana langkung timisti ka umatna jalar istri lawir disapu pribadi Welas asih kanu miskin Sumawon ka bodak yatim pada sebangku paparen kadaharan jeung pisali akurna ka urang kampung caleg catata ngareong tara angko jeung adigong sanaja ka orang gunung kanu nandang kasusahan gering jeung kapapatenan ngalayan sarta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi estu mustikaning jalmi sajagat moh mendak deui sahirupa jeung parangi rarailir bulan purnama halisna lir katung biri waos lir inten widuri salira harum wawangi estu kersaning pangeran lain sengit di menyanan karinget pada nandean diparake sesengitan pirang-pirang mujizatna tawiskan nabiyanana Quran nomor hijina mujizat nu pangmulyana tangkal nu perang dauna disiram urut abdasna ngadadak loba buahna sarta hirup saterasna
domba nu banget kuruna serta lalepet susuna diusap ku panangana ngadadak juu susuna dina hiji waktos deui sahabat bet kirang cai teras bae Kangjeng Nabi mundut cai anu kari Caingan sakadet pisan estu kabeh pada heran Nabi nelemkeun panangan nu badak tuluy manceran cai mancer loba pisan kaluar tina panangan sela-sela ramo pisan cukup kerjal marean ya Allah nu sifat Rahman abdi teh iman ka Tuhan teu aya deui pangeran lain ti Allah nu heman nu ngadamel bumi alam rauh jeung eusipna pisan nu wajib diibadahan taya anu nya samia sareng abdi iman deui ka Muhammad Kangjeng Nabi yen eta utusan Gusti miwulang ka jalmi-jalmi nu sifat kapercantenan bijaksana tur budiman bener mungkul kasauran lain saur kaheureyan hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumenengna sareng sabada wafatna estun teu aya bentenna Gusti jongdona noble Sayyidina Muhammad Habibie Pomoge salira nampe kanoina dere abdi abdi umat akhir zaman anu banget penasaran hoyong tepang adesan sejatumut serabadan